Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Biasa urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka karena nusanya tanah mah wijana manehna ngalaman poho ka dirina pribadi, poho ka dulur anu saestu, poho ka inung bapana sorangan anu ngakandung sarta anu ngayuga. Ingetna ayeuna manehna teh tayalian ti anakna pasuta urang gadog anu keur leutik keneh diurus ku akina nyaeta Aki Mursid. Duwi kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kang Nana, teras ka mana ieu teh Kang? Nyimirah ngagebikeun leungeun lanceukna anu harita terus ngajengjen. Urang ka dieu we lanannya capek kukuringan wae mah. Karena nembalanana rada gugup asa kagebah. Red di Kanyisari kaliheus rei beungeutna beureum. Nyisari surti yen dirina jadi perhatian hiji jajaka. Kuliwet we manehna pindah ka beulah katuhun pamajid. Sasat nyumputkeun dirina tina inceran panonkarna. Anu tumerapna ka karna mah lain deui matak ngentabna asa dipangejatkeun ku awewe. Kanca dangu karena nu keur leutikna kaasup hiji budak anu kacida lengerna ka babaturan. Oge manehna hiji budak nu kacida mantangulna. Sanajan dina kagegedeanana meunang asuhan sarta didikan ti Aki Mursid. Anu lain deui pangaruhna pikeun ngalemeskeun jiwana. Tapi saeutik mah kudu we aya nu tinggalkeun. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran adat bawa ti kudrat. Sakali mangsa mah sok rajeun timbul deui sanajan ngan saukur mangrupa titik-titik nu kacida leutikna. Ayeuna oge nya kitu. Barang manehna ngarasa yen dirina dipangejatkeun, timbul hatena make hayang ngaheureuyan sagala. Lain lantaran ceuceub atawa geuleuh. Geus kitu we adat-adat nu boga kateungeunah minangka reaksina teh jadi ngahanakeun. Koleong karna kagigireun Agus anu keur nangtung kencaeun pamajid. Jung nangtung. Nya kitu deui adi-adina Katut Widarma. Ngajajar marapat kencaeun karna. Nyang hareup kalebah situ nu pinuh ku parahu ting soloyong. Bari areak-eakan sarukan sukan. Ramenya jang. Akang mah namanya ninggal.
karena ngajak ngobrol ka Agus. Mohon abdi oge nemeh ninggal. Ulun Agus bari ngararet ka Karna, nyeh seuri boga rasa atoh aya nu ngajak ngadongeng. Sareng saha nongton teh Jang? Karna nanya deui. Sareng Aki, sareng Alosari, Agus nuduhkeun ku rindatna. Karna ngareret ka Pamajid. Nyeh, manehna ngajak seuri bari inguk. Minangkana mah ngenalkeun ret deui ka Nyi Sari, tapi nu direretna mah kalaha ngabalieur nyumputkeun beungeutna. Ari Pamajid mah teburung males ku seuri bari manggut. Taya reaksi naon-naon. Sanajan manehna ge geus surti yen ieu jajaka teh aya maksudna ka Nyi Sari. Pamajid teu nembongkeun budi parangi nu goreng. Lantaran katempona peta lakuna ieu budak ngora teh cukup nyaho di tata krama nu hade. Dupi Ujang ti mana? Pamajid kalah kananya. Abdi mah ti dieu ti Gadog Aki. Karena ngawalon rengkuh nyebut Aki soteh. Pedah we dibandingkeun umurna teu jauh ti Aki Mursid. Dupi Aki karena saterusna malik nanya gilar deh. Panona kanu keur ngajanteng katuhueun Pamajid. Ngabelenyeh ngajak seuri. Tapi Nyi Sari gancang malik bari ngagadeud. Karena ngaluarkeun sora tina irung. Tapi ari bibir mah ngarenyu ngawangun imut. Setik oge teu dijieun nyeri hate mireungeuh Nyi Mojang anu bangun judes puguh maksud ge rek ngaheureuyan. Kumaha Ujang? Aki mah dicicapar. Pamajid ngabejakeun padumukan ret ka Nyi Sari anu keur jubras-jebris. Lalaki teh gabluk kakenyos pisan geuning. Ngadadak tukangan kadenge aya nu nyarita bari ngagak-gak seuri. Sakilat kawas nu ditarik we ku tanaga gaib. Sararea bareng nempo ka tukang ari breh teh. Hiji jajaka jeung hiji mojang keur narangtung. Nu lalaki mah panona mandirancingas naker. Ngareretan beungeut-beungeut nu ngadadak maralik ka manehanana. Kasaha nun nyarios teh? Karena nanya bari kerung. Eta we karasana kasaha euy? Geus puguh mumuleun. Hantam we direretan. Nyai Pahnya, si jajaka teh nu taya lian Surya. Namalang bari ngareret ka Nyi Saripah mojang baturna. Nah kasar teuing nyarita teh baraya. Karena ayeuna mah sapinuhna malik ka Surya. Ada memang kitu buktina. Na teu ngarasa kitu. Surya medengkreng bangun teh kagila. Nah kawas nu ngahaja nyieun gara-gara teu gugur teu angin. Karena ketakna teh eleh geleng, tandang gandang. Bener-bener ketakna teu beda we ti dipati Karna. Puguh si laing nu ngayakeun gugur jeung angin. Dewek mah ngandar mah ngadatangkeun gelapna. Surya nya kakak. Nah ieu teh bet gadon raribut. Hayu Nyai. Pamajid bari ngenyang leungeun Nyi Sari jeung Agus. Teu malire kan ukur cekcok terus we ngarincid maksudna mah rek terus baralik. Diteruskeun lalaja oge percuma ngadon diributkeun batur. Rumasan teu baraya. Surya nya kakak deui bari noel ka Nyi Ipah ngajakan indit. Leos we nuturkeun Pamajid. Memang geus ti tadi mula manehna teh ngincer ka Nyi Sari. Ada dempes tukangeunana bari tepetot ngareretan. Anu matak barang torojol Karna bari nembongkeun lelewa. Bangun aya karepna ka Nyi Sari. Pikeun manehna mah geus cukup
ngadatangkeun katengeunah kana hatena boga rasa aya saingan. Ari karna barang mireungeus sikepna Surya nu bener-bener ngandung panghina ka dirina. Ngagentak manehna nuturkeun teu kalis dicaram ku Widarma katut adi-adina terus we manehna geding. Hatena ngentab panas lain dikieuna dihampas diceceleh ku jalma saliwat papanggih ge kakarapisan harita. Anjog anu tiiseun Surya kasusul. Pamajid ngungkug rada beh jauh sedengkeun karna terus we nyeureudeg ninggalkeun Widarma katut adi-adina. Bari hatena pinuh ditapuk ku rupa-rupa parasaan. Salianti ngarasa panas menang panghina. Oge hatena ngarasa hariwang bisi ieu jelema teh aya maksud nu teu hade ka Nyi Sari. Pangna manehna nuturkeun oge pasti aya naon-naonna. Oge mun nilik caritaanana tadi sok teu mustahil manehna teu aya karepna ka Nyi Sari. Dagoan baraya karna gero bari napasna mah ngahegap. Aya naon? Surya ngagentak malik. Memang manehna ti tadi ge geus boga rasa yen dituturkeun. Eta caritaan Andika tadi, nah asana teh meneh teu beda we ti congo pedang niru kulu angen. Karna bari ngarandeg nyang hareup ka Surya. Ari kitu ngarasa teu ngeunah Andika teh. Surya morongos. Oh nya puguh we. Sanu ngeunah dihina batur. Tambahan atuh ayeuna ku ieu yeuh. Surya bari nembongkeun peureupna petalakuna ngoanaker. Asana teh meneh gede hulu naker. Ya bari kanan husil aing ngan ukur sagede pelok. Ya tambahan ku ieu. Surya bari nyebrutkeun peureupna rek mepeg sirah karna. Kurang ajar sia disabaran teh. Karna kalawan sakilat pisan ngabaliurkeun beungeutna sarta teu antaparah deui. Aprot we. Dampaleungeunna nu geus meber teh ngahanca beungeut Surya dina gerakan gurame ngabintih. Aduh, keros ya. Surya ngadang heak, beungeutna muringis, ngararasakeun ka nyeri. Nafsuna jadi tikal 10, boga rasa kapiheulan babar. Manehna rek ngabentur hulu batur. Kalah beungeutna sorangan, dibintih gurame. Kalawan teu ngomong deui, bari ngejatkeun awakna. Manehna gerakeun sukuna rek najeh kekemplong, orok kaya. Karna nyaho diringeus. Rikat manehna ngagilek nyerong, bari mepegkeun peureupna kana dampal suku lawan. Tapi kalawan kesit pisan, Surya narik deui sukuna, sakilat manehna melesat kagigireun karna bari ngababukeun dampaleungeunna kana punduk nu jadi lawan. Karna teu kira-kira ngaranjubna. Ngagentak manehna malik, bari ngabaliurkeun sirahna. Tapi geus leuir teuing. Dampaleungeun Surya nu sangigirkeun teh cedak manten kana pundukna. Nu antukna karna ngajongjolong meh we ti kustruk. Rikat manehna ngajaul ka tukang pikeun nyingkahan panarajang lawan anu pasti bakal ngahanca deui. Hiji-hiji baraya. Surya bari nyakakak. Jamakna kakarasa kitu mah. Karna teu kebat nyaritana. Lantaran peureub Surya geus ngahiuk deui rek ngahanca cukang irung. Lep. Karna dina gerakan sarua nyusup, borengkal kagigireun. Anu saterusna nyamberkeun dua curugna dina gerakan cara dinoktrok rek nobros iga burung. Surya surti igana diancam bahaya. Sakilat manehna ngarempod bari ngageserkeun badana. Krawak. Dua curug karna ditewak anu maksudna rek dipiteskeun teh. Ngaradak ngaleungit tina ramesan dampaleungeunna. Anu saterusna leungit ramo timbul siku nyuruntul ngadon nyantok kana gadona. Anu antukna Surya ngadang heak deui bae. Lantaran gerakan itu teh kacida cepetna. Tacan ge bisa males narajang. Jurus Cibagendit hasil ciptaan bapana pribadi. Maceuk kana hulu angen. Tapi Surya bener-bener kuat.
bari ngajurung kunung nahan kanyeri anu nyelek kana angeunna. Manehna ngarontok sirah nu jadi lawana. Maksudna mah rek mitoskeun beuheung. Karna ngalegot bari ngagerakeun dua leungeunna ti luhur nyuai leungeun musuhna anu saterusna rek ngahanca dua gigir lawan. Tapi Surya teu eleh rikat. Bareng jeung ngahayatna dua dampal leungeun lawan ngahanca dua gigirna. Dua dampal leungeun manehna oge ngahiuk dina teungeulan kepang rek ngahantem dua puhu cilik kenca katuhu anu jadi lawana. Nu akibatna hebat oge. Surya ngaheungeuk mati ngadeg. Sedengkeun karna awakna ngagaleong hungleng katura lengan. Nu antukna duanana oge pada ngagedebut ragrag bebarengan. Mireungeus Surya ngajoprak. Nyipah ngagentak muru bari ngagero. Widarma bareng jeung Nyi Mirah katut Nyi Umi. Nya kitu keneh ti ulanana maruru kakarna. Tapi puguh duanana oge memang lain jajak ka atah-atah. Masing-masing pada ngabogaan kekuatan anu beunang disebutkeun hebat oge. Surya jeung Karna geus ting jaregjeg deui harudang. Bari masing-masing geus dilimpudan ku nafsu anu ngagugudug. Surya teu ngalobakeun omong. Sarepet we, manehna mesat bedogna. Karna mah puguh lemor. Malah ruyung kawungna oge diteundeun di imah. Lantaran tadi oge ngan sakadar rek ngalantok kagolodog. Mireungeun anu jadi lawan geus mesat bedog. Manehna ngajega dina sikep sayaga. Hatena buleud moal ngejat ti pakalangan sanajan musuhna ngagunakeun siih. Hiu. Bedog Surya ngolebat. Seseukeutna rek nigas beuheung. Anu datangna nyempong ti gigir. Karena ngagentak ngalalapkeun badana anu saterusna luncat ka gigir dina gerakan bajing luncat. Bok! Perep katuhuna mepeg pepeuteyan lawan. Tapi teu ngadatangkeun pangaruh naon-naon. Surya tagen bari bedogna nyarepet balik deui saperti tadi. Sakali ieu mah karena ukur mundur sababaraha lengkah ngukur panjangna bedog lawan. Hiu. Congo bedog nyuruntul hareupeunana sarubak dada. Bok! Dengan kenca karna ngahanca tonggong pigelang lawan anu keur nyekel bedog. Ulawit teh. Kalawan teu disangka-sangka gerakan bedog robah jadi nyuruntul congona rek nobros dada. Anu tumrapna ka karna teu kira-kira ngaranjugna. Ngejat geus taya dangka luncat sumawona. Nu akhirna beres we. Congo bedog teh nembus badan karna maniparat pisan. Bareng jeung ting jadaritna Nyi Mirah katut Nyi Umi. Salah saurang nu keur galungan teh badana ngagaleong. Anu saterusna ngageblag nang karak bengkang. Kanca dangu sadayana saurang oge taya nu teu molohok. Panon molotot teu ngiceup sakarejep mireungeuh hiji kajadian anu di luar sangkaanana. Nu disangka bakal ngajongkeng teh karna lantaran sidik iga burungna katobros bedog musuhna nepi ka parat. Tapi naha ari nu ngagedembut bet Surya ngabebengkang dina taneuh. Sedengkeun karena sorangan kalah ka ngabedegawe nulak cangkeng teu sakara-kara. Widarma anu pangheulana lilir tina kareuwas jeung kakagetna. Kagawat ngajleng ka hareupeun sobatna. Manehna nanya hariweus-weus. Teu naonna? Karna teu nembalan. Manehna ukur nyarengeh seuri red ka Mirah jeung ka Umi. Anu riuk beungeutna masih keneh dilimpudan ku kareuwas sarta kakagetna. Reuwas mireungeuh nu jadi lanceuk katiruk bedog nepi ka maranehanana ting jarerit. Tapi satuluyna jadi ngarasa kaget lantaran nu ngagedebutna mah musuhna. Ari pamajid nu harita milu nyaksian bareng jeung Sari katut Agus. Nu lumakuna teu kebat kandeg kunu keur galungan.
Sanajan keur waktu tadi mah manehna teh ngaranjug oge. Tapi barang geus tetela karena salamet pamajid ngaranjug imut. Sabrehan oge geus kajudi. Waktu tadi karena dirojok ku bedog teh dina nyingkahan panarajang lawana anu memang geus kacida nyampeukna. Manehna geus hasil bisa ngagunakeun tipu daya nu kacida hebatna, nu antukna. Lain bae Surya nu geus bisa katipu atah-atah, dalah nu nempokeun oge pada kabobodo ku tetenjuanana sorangan. Memang keur waktu tadi bedog Surya nyewuk karena dina posisi geus kapepet teu bisa ngejat. Pikiranana mah teu leungit. Bareng jeung nyuruntulna congo bedog karena rikat ngageser ka gigir bari mukakeun kelekna. Lantukna bedog Surya jadi nobros tempat kosong. Dina ngalingkupna deui kelekna genempet bedog kalawan ngagunakeun tanaga sapinuhna. Leungeun katukarna nu dampalna geus muka mah cedag kana pigelang leungeun lawana anu masih keneh nyekel bedog. Hiu cerot deui. Jurus Cibagendit ngahanca gado Surya. Anu akibatna Surya lain bae ngerepeng. Bedogna oge lesot. Oge awakna jadi ngajengkang sarta sirahna ngadanghengak. Ditimpah deui beuteungna ditejeh. Anu saterusna Surya ngalungsar nangkarak di pakalangan. Leungit budi ilang daya ngajoprak teu walakaya. Disanghareupan ku Karna nu saeutik oge teu boga maksud pikeun neruskeun hancana ngabinasa. Lamun niat mah piraku teu samemena. Lantaran nu jadi musuh teh sasat geus teu eling. Keteuyeub pamajid nyampeurkeun lalaunan. Karena ngareret. Ngagentak manehna nyampeurkeun serengeh ngajak seuri. Seuri maur nu pinuh ku kaera. Boga rasa kapeletik cacing cirihi. Riributan sasat marebutkeun paisan kosong. Nu alatanana mah teu sapira, cetek remeh, teu pantes kudu dijieun ribut. Pak, pokna Karna, sorana lalaunan teu beda we ti nu ngaharewos. Ret manehanana kasari tukangan pamajid. Kaliheus Karna miceun reret. Panonna ngagiler ka adi-adina, disampahkeun ku biwir-biwir anu ngarenyu ngawangun imut. Kaliheus deui. Panon Karna ngabarengan beheungna anu murilit nyang hareup ka musuhna nu ngajoprak keneh. Ayeuna mah geus disanghareupan ku Ipah anu campego gigireunana bari murubut ku Cimata. Kakak, emut Kak. Ipah bari ngusap-ngusap sirah Surya. Si Panona nu teu eureun-eureun murubut nyak celakan ngabasihan beungeut Surya anu keur peureum lantaran kapaehan. Ret Ipah ka Karna anu harita keur nempokeun. Bre, sanajan panon Ipah beus baseuh, tapi sorotna mah manih wurung dieusi ku sinar-sinar kaceuceub. Sebagai pangparatan hate anu keur ngagedur nyongkab panas di jeroan dadana. Rasa nu pinuh ku tekad hayang males kanyeri mulangkeun ka hariwang. Ka jalma anu geus ngakaya ngabinasa Surya. Dulur sapaguruanana. Rok dua pasang panon diadu. Munu saurang pinuh ku sinar hurung anu ngabeletak. Tapi anu saurang deui sinarna ngagalimeng. Lembut, semu-semu linduk iuh. Ketep sinar nu hurung teh ngadadak surem ngariuk alum. Teu beda we ti panas poe anu ngabetrak ngadadak iuh lantaran panon poe kahalangan ku nyurung kuina mega kandel. Kaliheus panon Ipah malik deui neuteup Surya anu harita ka karang ulisik. Kak, Sora Ipah kadenge deui lirih ngusapan tarang Surya. Brai panon Surya beunta. Rucang-ricang teu beda we tin hudang sare. Korejat we manehna hudang. Ret ka Ipah, ret ka Karna. Ngan sakeudeung ngahulangna teh. Tapi sanggeus jejeg deui ngetanana, jurung-kunung manehna nangtung, ret ka Karna. Gog manehna nyang hareup sapinuhna.
panon nyurang halisna karjut kerung dibarengan ku napasna nu ngahegak nambah-nambah seremna kaayaan beungeut anu baketut haseum. Ulah maka gede hate kaula teu can rumah saeleh karena Surya setengah nyentak. Nari nu eleh nu kumaha Surya? Karena ngasongkeun pananya sikapna teu tinggal ti hati-hati. Ajor jadi banusan nyawa papisah jeung raga. Tegesna geus jadi bangke. Kakara bisa disebutkeun eleh. Ngarti karena Surya tandangna teu rengrot-rengrot. Nah perlu gitu. Di antara urang duaan ieu teh kudu aya nu ngalepaskeun nyawa. Karena hayang nyaho kumaha pamadeganana Surya. Nya puguh atuh. Ai sababna teu kudu dibajar beaskeun. Urusan nu teu sapira. Cek Andika. Tapi dah lain kaula nu ngamisianana. Ya teu jadi soal. Pokona Andika geus nyieun nyeri ka kaula. Pantang deuleu pikeun si Surya ngusap birit medal sila. Bari teu ngayakeun baritungan. Arti karena Surya ngayakinkeun tekadna. Kapan geus tadi Surya. Teu perlu diulang deui. Nah tacan cukup. Karena malik nanya. Pogo. Tapi ngeunah di Andika. Tapi teu ngeunah pikeun kaula. Jadi kudu sabalik nanya. Lain kitu maksud kaula mah karena sakumaha nu geus diterangkeun ku kaula tadi. Salah saurang kudu aya nu jadi bangke. Kakara bisa dianggap beres. Ngadenge caritaan Surya kitu. Karena jadi ngahulang kawas anu bingung. Neuteub sakedeung kana panon lawana. Nu hurung pinuh ku nafsu. Ngagiler ka Ipah anu nangtung gigireunana. Ieu mah teu beda we. Ti hurungna damar cempor anu merek tetet lantaran kurang minyak. Red karena kawidarma jeung ka adi-adina. Tembong beungeutna beureum karerab ku caritaanana Surya. Anu terang-terangan ngajak patelak anggeus-anggeusan. Red ka pamajid teu tembong reaksi naon-naon. Iwati riukna semu-semu ngagelenyu. Teu kateguh kumaha bimaksudeunana. Red kasari anu semu-semu nyumput gigireun pamajid. Sorot panona siga anu ngahucuhkeun. Rindatna nitah ngalawan panangtangna Surya ulah diantep. Yang lain lebar ku nyawa Surya. Asana teh ku kacidak-cidak teuing. Urusan nu kieu-kieu bae make kudu dijajadikeun. Karena kawas nu setengah hate. Geuning bet siga nu leutik buri karena Surya peta-petana mah panas naker. Karena ukur ngaluarkeun sorak tina irung. Tapi jelas burilak sorot panona ngandung amarah anu ditahan-tahan. Ku kitu teh mah sanu kuat ngadenge omongan Surya nu sakitu matak peureusna kana hate. Nimbulkeun rasa linu teu beda we tinu dicocogan ku jarum. Kalawan teu ngalobakeun diomong. Karena nu memang dirina geus teu bisa ngawasa amarahna akibat caritaan lawan anu sakitu pinuhna ku panghina. Sakilat manehna luncat ka hareupeun Surya bari nyebrutkeun jurusna dina ulin Cibageunit. Tapi Surya memang leuwih ti heula geus bisa neguh kumaha pimaksudeun karna. Manehna gancang ngoleamkeun badana dina gerakan pucuk awi katebak angin. Bareng jeung eta leungeun manehna ngahiuk ngasupkeun jurus gugur gunung rek ngahanca careham lawan. Tapi karena oge deleh cingceung sakilat ngaregotkeun awakna bari nakis timpugan musuh ku leungeun kencana. Sedeng leun katuhuna nu tadi mangrupa jurus Cibageunit sakedet netra geus robah jirimna jadi mangrupa hiji siku nu teu bisa dicegah deui ngacetruk nyatok gadolawan. Bareng jeung ngadangheukna Surya dengan kenca karena nu tadi dipake nakis ayeuna ngaheat ngagampleng ngahanca beuheung
dituturkeun di kuleungeun katuhu anu mentas nyatok gado. Ayeuna jadi mekar ngawangun hiji timpugan anu ngabeletuk nganca hulu. Ditambah deh kutur karna anu memang geus manco. Saterusna dipake ngabeset dada. Surya nu kaayaan badana keur doyong ka tukang. Antukna Surya geus teu bisa naon-naon. Iwal ti ngagero bari meuremkeun panonna. Anu satuluyna ngakebut nang karak bengkang. Lungleng puyang-puyangan. Geus teu puguh rasakeunana. Beheung karasana asa pegat sarta sirah nyanyangutan. Teu beda we tinu bejad. Geus puguh angen mah nyelek eungap ditunjal tuur. Matak lungleng dedeleuan. Tacan cukup keneh Surya. Karena ngajega bari ngahegap. Merong kanu jadi lawan. Kanca dangu, Surya memang bener-bener kuat. Kok gitu teh mah. Manehna teh beunang disebutkeun hiji-hijina ahli waris Bah Jagur. Anu dicadangkeun pikeun ngaganti manehna. Ngarundaikeun turunan sebagai hiji jawara ujung kulon. Oge memang Surya teh dijieun andalan pikeun ngawakilan dirina nu jadi bapa. Dina enggoning males kanyeri ka musuh-musuhna. Sok asa teu kaharti. Lamun ilmu panemu Bah Jagur tetumplek tamplok kamanehanana. Ajian batu karangna nu memang hese bangsana dina kampuhanana. Asa mustahil pisan lamun ayeuna teu dipimilik sarta dikawasa kudu jadi anak nyaeta Surya buktina. Ukur ngagodegeun sirahna, Surya ngagentak muniang deui hudang. Sanajan bari muntang kana leungeun ipah. Anu barang Surya ngagedebut oge, manehna ngageuwa teh muru dibarengan ku jeritna. Jerit lirih nu teu leupas tina rasa kareuwas jeung kahariwangna. Kumaha Surya? Geus cukup atawa tacan? Karena ngasongkeun deui pananyana. Panonna teu leupas ngawaskeun nu keur rumanggieung. Nu kaayaan badana satengah ditahan ku ipah anu nangtung gigireunana. Kudu aya jadi bangke heula saurang. Kalawan teu disangka-sangka. Badan Surya nu sigana teu walakaya teh melesat ka hareup. Dua ramo curugna geus meber rek ngarojok mata. Nya bener bedegong maneh mah. Karena ngagentak mundur, malik nyerong ngarobah kuda-kudana. Bedegong cek si laing. Surya ngagentak ngarobah gerakanana. Narik leungeun anu katuhu saterusna ditelepkeun. Masekon mangrupa siku rek nyatok gado. Sedang leungeun kencana tetep we ngaheat. Bari ramo-ramona ayeuna mah geus meber kabeh. Maksudna rek nigas beuheung. Sabu diandika di Raden Surya. Karena ngajorelat jingkrak. Cekuk. Kenang dampal sukuna nejeh tuurna nu jadi lawan. Surya ngaranjug katipu ku gerakan nu jadi musuhna. Ngagentak manehna narik suku katuhuna dibarengan badana malik yang hareup ka karna. Rek mepeg hulu atawa rek nekuk punduk. Sedengkeun leungeun katuhuna ayeuna mah ngaheat rek ngarawel dampal suku lawan anu mentas eunteub kana tuurna. Tapi karena teh eleh kesit sakilat narik sukuna bari ngagilkeun sirahna. Leungeun kencana ngaheat rek meupeuh pigeulang leungeun Surya. Sedengkeun leungeun katuhuna dipake nakis leungeun musuh anu ngahiuk di luhur mangrupa hiji ancaman nu teu kurang-kurang matak bahayana. Tuk. Leungeun Karna jeung Surya diadu. Mun Karna mah ukur mundur sababaraha lengkah, Surya mah nepi ka ngajaul ka tukang. Anu antukna gebru, rag-ragna diuk. Pikeun nu nyaksian mah geus bisa ngukur kumaha tatandinganana tanaga anu dipimil ku Surya jeung ku Karna. Geus teu kudu disangsikeun deui yen Karna aya di saluhureunana. Labuhna Surya kabeneran kadeukeut bedogna anu tadi mecleng lantaran kageuweungkeun. Teu loba omong deui, kope dicokot, jereg-jeg ka hareupeun musuhna. Leuwih garang ayeuna mah katempona teh lantaran geus nyekel di pakarangna. Bari ngagero manehna ngolebatkeun bedogna rek nyamber beuheung.
Karena setik oge teu ngejat. Manehna ukur ngareundeuh ngalelepkeun badana bari ngadengdekeun sirahna. Dua ramoleungeun katuhurna anu memang keker teu beda we ti beusi ngaheat rek dipake ngetrok pigelang lawan. Tapi Surya rikat ngarobah gerakan panarejangna. Ayeuna mah tungtung bedog nyuruntul rek nyabet ke kemplongna anu datang nyerepet ti gigir. Karena ngaregot luncat ka tukang nyingkahan seseukeut bedog. Tapi tacan ge manehna ajeg nangtung. Tungtung bedog ayeuna nyuruntul rek ngarojok genggerongna. Karena teu burung we ngaranjug. Lantaran robahna gerakan bedog teh manis sakilat naker. Teu panjang mikir. Manehna ngagentak ngaragrageun badana ngagulingkeun maneh kana taneuh. Tacan ge manehna hudang pikeun ngejat nyalametkeun awakna. Tungtung bedog geus nyuruntul rek ngahanca beheungna. Hilak ceres. Tungtung bedog teh ngahanca taneuh. Jerelat celeng. Badan karna ngajauhan nyalametkeun dirina kalawan ngagunakeun gerakan diler kasaatan. Pikeun nu nyaksian mah teu bodo ngadatangkeun renghap ranjug. Anu antukna saurang ge eueuh nu teu muji kana kahebatan nu dipimilik ku dirina. Cantang tu nu sejen mah bisa nyalametkeun dirina waktu bahaya geus sakitu nyantongna. Hebat. Bener-bener hebat. Pamajid teu karasa ngebrehkeun pamujina. Pokona mah kacida katajina ku gerakan karna nu sakitu rancingas sarta pelitna. Anu daek teu daek jadi ngadatangkeun rasa simpatik sarta resep oge ka karna teh. Komo upama mun seug ditilik tina tindak tandukna sajroning ngadu tanaga. Jauh pisan pikeun karna mah make boga maksud rek ngabinasa kanu jadi lawana. Sabalikna pikeun Surya sakabeh panarajangna ngan gagal jeung gagal we. Geus teu kudu dicatur deui kumaha ngubungna nafsu ngentabna amarah manehna. Mireungeuh badan musuhna masih keneh ngalayang. Tacan napakeun sukuna kana taneuh. Manehna gentak luncat bari nyabetkeun bedogna pikeun mapag badan anu jadi musuh. Hal ieu teh pikeun karna mah matak ngaranjug deui bae. Sakilat geus ngabayangkeun naon-naon nu bakal karandapan ku manehanana. Lamun teu sukuna nu buntung tang tu cangkengna nu bakal pegat. Rek ngejat kumaha kaayaan badana tacan napak kana taneuh. Tapi lain ge karna nu geus digemleng luar jerona kunu jadi akina nyaeta aki mursid. Barang jeung nyampeukna bedog rek nyabet suku. Satekah pola karena merengkelkeun suku kencana anu memang jadi sasaran bedog. Sedang dampal suku anu katuhu kalawan sakilat pisan nejeh sirah Surya setengah dipake talenan we pikeun ngajaulkeun deui awakna ka tukang. Nu hasilna teu kira-kira hebatna. Badan karna melesat ngajauhan sedengkeun badan Surya tikusruk ngan teu we nyuuh kana taneuh lantaran bedogna kaburu ditunjalkeun di pakenahan badana. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.